Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana orang masih kana tiasa patepang dangu di tiasa seserangan di soksana semung di zaman tarang langkungan channel Carsun pakai kok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna orang neraskeun dihaja dongen patuna dina dinten kamari cecerna si buyak titisan si kamileung dina dinten ayeuna teh bagian anu ke-15 na. Mudah-mudahan kena iya cara dongeng Sunda teh singa jantankeun panglipur kalbu panggebrahmana hiburan kaum mitra-mitra sadayana di mana bae ayatna disuklakna disiklukna anu sami-sami mikat cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda datang-datang memulai seni urang seni tradisional Sunda mitra seperti yang kolong tina waktos yuk atuh urang dilajengkeun wae dongeng Sunda teh wilujeng dangukeun wilujeng manco dina hapena sewang-sewangan prung Para mitra kaum dangu sadayana si buyak jeung Andri anu memang harita ngadahar baso ditarempokeun awewe meneting rareret anu jeung bareng jeung kabogoh-kabogohna maklum dua jajaka anu aya kadinya teh si buyak jeung si Andri boga rupa anu memang beda jeung lain kasebutak kasep lah si buyak jeung Andri anu geus pesen baso harita sor baso teh hare we si buyak mah terurat ret ka kencaga katuh sabab manehna tar biasa rurat ret kawas kitu sanajan nyaho manehna teh keur ditarempokeun pang-pangna mah ku kaum Hawa ret harita Andri ngareret ka si buyak anu ngarasa ditarempokeun ya anjir ditarempokeun kieu yak euy. Oh kon bae lah ditampokeun oge nah deh. Lain urusan urang sok urang mah dar baso sing ngeunah we pokona mah. Cek si buyak harita. Atuh duanana tuh bawa omong. Ngadahar baso we harita. Katingali hiji lalaki anu memang kageunggeureukeun kana jadi kabogohna. Lantaran katingali rurat-rurat wae ningalikeun ka si buyak anu keur nikmat ngadahar baso. Yang kunaon kamu teh meninggalikeun wae ka budak itu teu kunaon bogoh pirana ningali kitu bogoh nih sok naon teh ceuk saurangna harita lain ku hiji eta anu memang jadi naon ngaranna teh ngararomong jeung kabogohna masing-masing lantaran ngarasa timuru ka si buyak jeung ka Andri anu ditaringalikeun ku kabogoh masing-masingna. Si buyak harita sanggeus beak basona. Saterusna ngaluarkeun rokokna. Satu disimpen dina meja. Duanana sama indit ngarokok heula. Dek. Peutingna maneh ka mana? Cek si buyak. Ah moal ka mana-mana peutingna mah urang mah. Cek Andri harita. Lain. Ya bisi gitu ya mah Korea beri lagi peting-peting malah tegara renah ulin peting-peting teh barudakna soalna mah cek Andri harita anu memang ngarasa barudakna rada rese baturan-baturan manehna teh mung kababawa Andri mah sabenerna Andri mah bageur sabenerna mah da baturan si buyak ongkoh radaekeun ulah ilu biung kanu kieu tadi itu ari peuting sarengkeun barudak di dinya mah memang sok itu pabalapan itu jeung ieu na we di sisi laut tubuhan genah sih sebenarnya mah di sisi laut tapi Andri mah memang terdaekeun karar itu antukna si buyak mayar baso panon-panon anu geulis harita narareuteup ka si buyak lalaki-lalakina tangtuna teu tarima ningali kabogoh-kabogohna anu memang melongkeun we ka si buyak sanajan kumaha oge da meureunan curiga atawa kumaha. Sampai si buyak harita keluar si buyak naik karena mobil sampai meh naik si buyak harita di gerowan
dawan lae. Cek dua pemuda harita anu ngarasa kabogohna melongkeun wae ka si Buyak. Andri harita nu geus arek muka panto mobil teh harita areureun. Si Buyak pok ngomong. Naon Kang? Cek si Buyak. Udah sosok tampang keren lah. Sosok tampang keren. Emang kunaon gitu masalah? Cek si Buyak. Masalah-masalah sih orang mana sih ya? Orang datar Kang. Budak pamuda teu ngomong deui. Leungeunna hari tadi habakkeun. Hampir ngeunaan kana cukang irung si Buyak. Maka tiku kesel meureun ka si Buyak hayang mere pelajaran ti ditu nama. Si Buyak anu memang sanajan dina teu sigap, tapi si Buyak dina waktu anu sakicep harita manehanana. Apal kana bahaya sakolepat harita leungeun eta musuhna. Ku si Buyak harita ditahan ku leungeun anu kencana. Nu saterusna dipencet ku si Buyak. Eta jalma si Buyak harita ngasobkeun tajonganana kana pelobak ka kemplong eta musuh. Hiuk ceprot, kalieung, kubrak eta jalma langsung mundur ka tukang. Nu di warung harita ningali aya kaributan, langsung ka luar. Budak pemuda-pemudana meureun balad-balad eta lalaki meureun. Langsung hajar ka si Buyak, maksudna nyerang ka si Buyak. Andri anu memang teu cicingeun Andri oge harita. Dua dilawan ku 8 urang dina waktu harita. Lantaran jalma-jalma anu di warung teh tetela geuningan balad-baladna meureun salembur eta basa daerah jiga nama nu moal kabogona masing-masing. Nu ngarasa kesel ti tadi kana ka si Buyak anu ditempoan wae ku kabogoh-kabogohna. Si Buyak anu dilawan harita ku opatan, Andri harita anu dilawan ku opatan. Andri anu nahan serangan-serangan beda jeung si Buyak. Sawara kali Andri harita kabeunangan beungeutna. Galeong, Andri harita ngagaleong. Nu saterusna Andri harita ngadaligdeug muntang kana mobil. Disusul tepus ku baladna hiuk cekuk kana pelebab beuteungna Andri. Andri atuh daek teu daek Andri teh. Ngaheuk bari jeung mundur ka tukang. Di tukang harita peureub anu nyeleber rek ngarah kana punukna Andri, tapi orok kaya Andri harita. Sadar keneh manehanana harita ngereuneukeun awakna. Sanajan Andri tina teu maher tina ulin bela diri, tapi seutik gedena we Andri ngarti ulin bela diri sawaktu sakola baheula. Andri najongkeun sukuna harita kana pelebah ka kemplong musuhna. Cebrod, galieung. Eta jalma anu ditajong ku Andri harita ngagalieung. Ngan sial keur Andri sabab ti tukang harita nu teu kanyahoan ngajejek kana pelebah tongong Andri. Sonton Andri harita nyolontor. Bru Andri nambru harita deket ban mobil. Sakolebat si Buyak ningali Andri anu dihurup kawas kitu. Tumikeun babaturan anu dihurup kawas kitu. Si Buyak harita langsung maledogkeun batu sakolepat leungeunna harita nyabet kana batu nu aya di dinya. Barang katingali suku musuhna Andri anu rek ngajejek kana pelebah tongongna Andri. Eta batu bari jeung ngalayanan musuhna harita disintreukkeun sakolepat peletak kana pelebah bincurang. Eta jalma engkle langsung ngagoler paring nyepengan sukuna yuk sabada harita lantaran sukuna asa remek snakeranan. Sedengkeun si Buyak harita anu ningali Andri anu geus ripuh kawas kitu, gajleng harita Andri si Buyak ngagajleng ngadeuketan ka Andri. Supaya musuh-musuh Andri harita fokus non teu ka si Andri tapi ka manehanana. Bener we barang datang si Buyak ka dinya ngagajleng kabeh muru ka si Buyak. Si Buyak harita anu memang ngagunakeun ilmu kekuatan anu memang teu dikanyaho geuna ujug-ujug datang dina awakna sakolepat sukuna harita anu ngahantem kana awak-awak musuh anu keur nyerang sakurang leuwih aya 4 urangna. Hiuk cebrod 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 hiuk gedug das cebrod. Patanana harita ngacerengkang ka tukang. Sedengkeun anu sawarehna deui harita nu tingkorejat deui rek nyerang ka si Buyak. Si Buyak anu siap siaga dina waktu harita. Salah saurangna nu moal balok teuing ti mana meunangna eta balok. Balok harita nu dihantemkeun meh ngeunaan kana awak si Buyak. Tapi si Buyak harita sakolebat nanga naon teh leungeunna anu nahan eta balok. Hiuk bak. Eta balok dak demadak balok ukuran anu sakumaha biasana balok potong dina leungeun si Buyak atuh puguh we. Kabeh ge mundur ka tukang barang ningali kanyataan kawas kitu mah. Si Buyak anu coba omong harita nyusul tepus malik nyerang ka musuh-musuhna. Hiuk cebrod cebrod cer. Getih menekot geus paburiantah dina palebah beungeut-beungeut masing-masingna harita nu saterusna ting kalepak
aya nu kapiuhan, aya oge anu ngagoler harita bari jeung teu bisa ngangkat. Si buyak harita kerawak nyepeng kana pelebak kerahna. Mana butuh hirup keneh ha? Cek si buyak harita. Lamun butuh hirup keneh, ane gura-gura menyingkat ti dieu. Wah kaboga-boga manis ya. Cek si buyak harita bari ngacecek kana bobokong eta jalma. Solontot gubrag harita dina pelebas sepatu nu jadi kabogohna duka awewe nu saha. Ngan anu jelas eta teh awewe saurah-orah nyium kana sukuna eta. Ger atuh sareuri di dinya sabareh mah. Jalma-jalma anu ningali kana tingkah si buyak anu kawas kitu ngatohkeun. Sabab heueuh eta jalma teh memang resekeun. Sanggeus Andri harita hudang. Pok si buyak eta ngomong, "Tenan Andri. Jadah anjir, jadi aing tongong." Lam jadah eta jalma teh. Cek Andri bari ngareret ka jalma anu geus patoleng sak harita. Larubuh dina waktu anu sakolepat ku si buyak. Aya. Cek si buyak harita bari langsung we asup teu ngareret deui ka jalma-jalma. Gerung mobil digerungkeun bersur ini tinggalkeun eta pi tempatan balik ka daerah dan datar ka desana. Si buyak jeung Andri tinggal. Para mitra kaum dangu sadayana. Si buyak sanggeus tepi ka imahna harita pok nanya ka Andri anu rek turun tina mobil. "Dri, eta naon?" "Ieu tonggong aing nyeri euy." Si buyak harita, "Tika dengar maneh, Nukang." Cek si buyak harita nu nitah Nukang ka si Andri. Saterusna tonggong Andri harita ditosok, nonton ditojos ku curug si buyak. Karasa ku Andri harita ibarat aya aliran listrik anu tina keluar tina leungeunna si buyak. Dina waktu anu sakolepat ke Andri awakna anu geus karasa ngeunah. Ret Andri ngareret bari karung. "Ya, mana bukan naon sih sebenarnya?" "Ah, teu bukan naon aing mah. Geus penting mah maneh cager teu kudu batanya." Ceuk si buyak harita bari gora-giru turun. Andri oge harita pok ngomong sanggeus turun. "Oh ya, urang langsung balik nya." "Andri, sok balik mah. Balik mah. Urang oge rek mandi da." Cek si buyak harita. Andri nu antuk ngarungkeun motorna bersur init ninggalkeun eta pi tempatan sedangkeun si buyak asup ka imahna langsung gebur mandi harita. Si buyak sabada magrib anu ngahuleng dina kursi di hareup. Tas inget kaneng dina anu dina waktu tadi neng dina kadinya ting kunaon si buyak jadi inget kaneng dina. Anjir neng dina euy. Geulis eta budak leutik baheula ku aing sok dikagandong. Kumaha carana aing nya? Ulin ka Mang Ipan kitu pura-pura naon nya ulin ka Mang Ipan. Cek si buyak harita nu ngahuleng bari tatanggahan. Mikiran kumaha carana hayang ulin ka dina tapi ulah kacingari ulin ka dina. Si buyak ting kunaon da murid ayeuna mah geus dewasa boga rasa bogoh boga rasa resep eureun ka dina anu masih kena kelas 3 SMP. Si buyak harita tanggah ka luhur. Aing ngorek ulin tapi kayak naon nya? Pura-pura nanya ke Mang Ipan ke Bandung moalna. Si buyak asup ka kamarna harita. Saterusna salin make kameja. Eta kameja teh kameja nu naon ngaranna teh nya alus lah gitu.
eta warna teh kotak-kotak tangan panjang nu dilipat ku si buyak. Sebrot si buyak make minyak. Sirahna oge si buyak harita di sisiran menirapihna karanan. Kasep dina waktu harita si buyak geus jelas. Inungna anu ngameus minyak seungeut harita ngas ingus. Si buyak, bagaimana budak teh buyak ieu make minyak seungeut? Cek indungna harita bari nepok kana lawang anu nutupnya teh lawang kamar nu si buyak. Tukung sira si buyak kolotrak keluar ti kamar. Rek mana buyak? Rek ka Mang Ipan puguh. Rek naon mana nanya rek ka Mang Ipan? Oh, rek nanyakeun bisi rek ka Bandung gitu. Oh, mana bareng gitu. Heeh. Cek si buyak harita. Antukna si buyak harita init make motor. Leos si buyak harita ngaleos dituturkeun ku penutup menjadi indungna nyaeta Cekarsi. Sabab Mang Nana can balik ti masjid. Cekarsi harita reueus ningali budak pemuda anak manehanana anu ayeuna jelas si buyak teh boga tampang anu kasep na karanan. Baheula si buyak bangsat tukang maok rupa-rupa we. Omongan-omongan miring di tetanggana ayeuna geus teu kadenge deui, justru ayeuna mah loba nu muji ka si buyak. Aya jigo kaseparana kadua ku bageurna we, jauh tanah ka langit tina waktu si buyak baheula keur leutik. Anu tekung serila si buyak harita geus nepi ka hareupeunna Imah Ipan. Si buyak nu ngasupkeun motor harita lantaran katingali panto pager anu Ipan teh molongo. Reg si buyak harita eureun saterusna markirkeun motor. Sabada magrib si buyak teh kadinyana teh. Urat tereret si buyak kakenca ka katuhu. Anjir sugan we aya Mang Ipan ah. Cek si buyak harita nu harepanana aya Ipan. Terus saterusna si buyak harita nangtung hareupeun panto. Assalamualaikum. Cek si buyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kadenge nu nemalan harita. Plak senal harita leumpang ka gancang. Reket bray. Nyang buyak. Sok terus Cang. Aya naon? Aya Mang Ipan ka mana nya? Aya Mang Ipan. Cek si buyak. Mang Ipan mah puguh ge keur ka masjid can balik sakedeung deui ra. Aya ka jero tuh. Cek pamajikanana dareh deh. Sedengkeun anakna anu di kamar harita keur gogolehean sanggeus salat magrib. Ngadenge nu datang nyaeta si buyak harita cengkat. Nang buyak ya naon ka dieu nya? Cek Neng Dina harita. Neng Dina anu cengkat nu saterusna mugakeun panto saeutik anu emang teu ditulakan. Panonna harita diselipkeun kana sisi panto. Ningali anu asup ka jero imah. Anu tetela bener si buyak. Ya naon Kang buyak nya ka dieu penting-penting. Cek Dina harita bringgek diuk dina ranjang. Keur ka masjid heula ke daguan we sakedeung atuh Jang buyak. Nya ceuk. Katu sakedeungnya. Din. Dina. Cek indungna harita ngageluan Dina. Mah. Cek Dina harita nu nemalan ti jero kamar. Pangieunkeun cai atuh Din. Ya Jang buyak. Dina harita keluar. Si buyak harita cicing we teu ningat tinggal reret ieu trik si buyak. Pura-pura we teu perhatikeun. Padahal hatena medag digdug teu pararuguh hayang empok teu kuat ka Neng Dina. Naon mah? Cek Neng Dina harita. Anu sarua deh. Api lain teu ngareret ka si buyak. Ayeuna hatena mah sarua we Dina ge hayang nempok ka si buyak. Panggilkeun saya tuh. Mama kagok tah. Cai kopi mah. Tanya
tuh kakang buyak nah makinnya ka mama. Iya we. Tekenging repot-repot cek si buyak harita. Neng dina harita leos we init ke dapur. Tuh loba omong. Kentring kadenge ku si buyak di dapur. Nandakeun neng dina keur nyancai kopi. Indungna leos harita init ke dapur si buyak harita melong nuturkeun kana indungna neng dina anu ka dapur. Indungna harita anu keur masak lantaran sok jang dahar dan can ieu dahar teh sok tos balik isya sok dalalahar sararea gitu. Make tatakan atuh Din. Nah. Tuh itu na bawangke sekalian teh jeung nya tanah jeung bak di bakian. Tuh itu ya nanti aya kue nu kemari tuh. Nah kelar bawa jeung kelarna. Nah. Cek dina kur muhun we hungkul nu saterusna nyokotan. Neng dina harita kahareup sedangkeun indung nama di dapur we da memang keur masak. Caina Kang. Oh mani ngarepotkeun pada mah wios we cek si buyak harita. Henteu. Cek neng dina deui bari tungkul. Sanggeus mikeun cai neng dina harita teu daekeun diuk di dinya ini deui ka dapur era meureun. Kek diuk. Kalau diuk di dieu itu dagoan. Karunya itu jang buyak. Itu tuh. Ada kan si babat cenah. Ting berai penting aya piro ampe obroleun meureun. Tapi mah geus da mah naon ieu. Cuk itu. Mas teu apa baheula sok digaganong maneh teh. Cek indungna harita. Dina nantungna cengkat we heueuh da nyaho manehna ge baheula sok digaganong si buyak. Pira ku ayeuna era. Mun era berarti bogoh kitu we eta mah. Antukna neng dina harita nyampeurkeun deui ka si buyak. Mangga kan deui caina. Cek neng dina harita taman teu teuing gek neng dina diuk harita dina kursi nu rada jauh nya. Si buyak belah dieu deket panto. Neng dina mah belah ditu deket lemari. Acida pisan rada jauh. Mohon. Sok sabar-sabar si Bapak Wihna. Biasana mah sekedap di gitu Wida. Cek neng dina harita bari ngaredet kana panto. Nu kadenge pak cekit panto pager manehanna nu tina beusi teh disada nandakeun aya jalma nu asup. Para mitra kaum dangu sadaya. Kadenge ti luar aya nu uluk salam. Nu tayalian eta teh papanana yang dina nya cenah Ipan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek neng dina. Brai mukakeun panto harita Ipan teh. Let ka si buyak. Geuningan aya jang buyak. Bisi layak. Kakak Rajo, aya meureun 10 menit mah. Cek si buyak harita. Si mamah ka mana, Din? Di dapur, Pak. Cek dina harita bari cengkat. Terus saterusna balik deui ka dapur. Mereka mana, Din? Cek Ipan. Di dapur, Pak. Di dieu, lain di dapur. Ek naon di dapur? Di dieu. Si buyak harita ngareret sareretan unggul ka dina. Sanggeus dina balik deui. Ek deui dina harita. Saterusna tungkul bari bener-bener tiung itu para ruguh asa dagdig-dug hate. Tu wani melong ka si buyak eta kumaha. Cenderung hare-hare we sigana teh. Padahal mah aya hate mah nya sarua we jeung si buyak.
Ipan pok ngomong harita kasih buyak nuker melengkung. Eh, Geus dibaca surat teh. Entos mang. Nah, cenah kumaha cenah isina? Nya. Bade tita ka Bandung. Oh, ku klub gitu. Nya sih ku pengurus klub. Arek ka Bandung. Nya arek da bawa sangkut pautan jeung di Bandung oge. Nya maksudna teh aya mobil kapan di Bandung cokoteun ongko. Jeung ai Mang Ipan arek mentak ka dieu teh pugu ge. Rek nanyakeun. Nanyakeun naon? Mang Ipan arek ka Bandung mah. Jika nama nama moal memang ada paling ke bulan Hareup ke Bandung teh. Oh, sugan teh. Arek ke Bandung ayeuna kitu rek bareng maksud teh kitu, nya sakalian bareng. Moal juga nama. Arek kana arek mobil ke Bandung. Karena bus juga namang da panti ditu bakal mau mobil engkena. Oh heuh nya. Sok telepon jangan jeung babaturan tapi Nya hari jeung babaturan mah sok teleponan tadi isuk-isuk oge teleponan jeung babaturan nanyakeun diracun arek ka dieu. Juga atuh. Tapi kumaha lamun ti pihak klub arek kontrak deui buyak arek kita terima ya. Jika nama moal mang. Arek diomongkeun keur cedera we. Pokoknya mah bisa main we kitu we. Oh nya tidak naon atuh. Bari na oge lah. Ari urang teh siap make tang. Ning keneh di. Ayo sok atuh di eta di da inum tah caina di beuteuh wae geuning. Ya atuh rek ka kamar heula, Din. Nah atuh sasugana naon deui atuh? Dina harita teh nemalan, ku tiba yimut we. Kada ku sakitu-kitu na suguhna ku aya kue we eta oge nu kamari meureun kue. Din. Kang. Cek dina ka karah harita taek melong. Kas tilunya. Teu karasanya geus kas tilu deui. Cek si buyak harita ngomitian. Cek dina uhun we terus. Jugaan balik nanya uhun we terus. Sekolah di Cipatujah, Din. Cipatujah. Cek dina uhun deui wae. Sok nyenak motor. Ya. Kadang nyenak motor, kadang dijajapkeun ke bapak. Oh. Si buyak jep jempe. Jika nu beak we omongeun kudu ngomong naon cenah ieu. Kadina. Dari ngomong jeung Airin masih buyak teh wah lancar nakeraan nubuhan ai si buyak meureun teu boga hate ka Airin. Ngan Airin boga hate ka si buyak. Si buyak harita anu ngabetem weh. Wong si Rajol inungna si Dina harita ka dinya. Eta diantepkeun wae atuh ngangurkeun wae tah caina tuh buyak. Da taya kuetan kamari tah. Din. Cokot itu gerajuk. Aya opak. Opak naon mah? Opak ketan. Di jelas mi kamari. Juga aya pojok. Dina harita ngaleos. Sageus tepi ka panto dapur Dina ngagorowok. Dina naon mah? Budak teh eta dina lemari di luhurna geura tinggal aya tah dina keler tah. Antukna Dina harita ngaleos. Nah, nanti ngantar ka Bandung, ya? Nya ce sugan teh Mang Ipan rek ka Bandung tadi nama rek bareng. Oh. Da nya cenah bulan hareup ka Bandungna beri sakalian ka dulurna Mang Ipan gitu. Iraha rek ka Bandung teh? Ya, rencana isukan ce. Oh, gitu. Sorangan. Nya sorangan we. Cenah ai mobil di Bandung cenah cek Mang Ipan. Nya mobil di Bandung teh nya meureun isukan dibawa ti dieu karena bus gitu maksudna teh.
Jadi engke bolak-balikna mawa mobil. Oh gitu nya tuh. Sok buyak lah di ieu tah, tong diantepkeun wae. Tah geus asak. Asak teh tadi ge. Terus si dina datang harita moal keler nu dieu ku opak tan. Cenah mah pamere tetanggana. Iya mah. Atuh simpen atuh dina meja kelemahkeun. Nu saterusna Neng Dina harita nyimpen keler dina meja. Mah buyak. Mohon Neng. Cek si buyak harita bari ngareret ka Dina. Trok harita. Tetepan dua nana harita bantrok. Neng Dina harita turun tungkul deui lantaran teu kuat jeung era kudu pateuteub jeung si buyak dina waktu harita. Para mitra kaum dangu sadaya. Di masjid kadenge harita anu geus adan isya. Si buyak anu ngarasa didinya geus kalilaan. Di sabada magrib nepikakeun ya setengah jam lah didinya teh. Tapi kan aing ngamimitian mah era we gitu. Atuh pok we si buyak harita ngomong. Mang Ipan. Ceu. Buyak rek mulang heula tuh ah. Hareng ke deui atuh buyak ka karaoke jam 7 ke deui atuh. Mohon rek ieu. Tadi teu wartos puguh bisa dedeupeun cek si buyak harita. Ah lalaki ieu atuh beda jeung awewe. Ke deui atuh. Nya rek mulang we cek si buyak harita maksa. Mani sok rurusuhan atuh yak. Nya teh nanana tuh sering ka dieu nya ulin atuh da baheula ge sok ulin wae ka dieu nya ayeuna henteu. Cek Ipan harita. Mohon Mang Ipan insyaallah cek si buyak harita nu rada rampang reumpeng dina ngomongna. Dina harita nempo neuteub dina hati leutik mah nyelu si buyak ini teh yang dina teh. Tapi teu bijak kumaha aku tibah cicing we bari tungkul harita. Indungna jeung bapana oge hare-hare we. Nu antukna si buyak cengkat. Nyentos atuh Mang Ipan nya. Cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si buyak harita ngaleos. Neng Dina nu nempokeun harita ini ta. Si buyak harita turun tina terlas. Saterusna nyamperin kana motorna. Kunci kemana nya? Cek si buyak harita. Sedengkeun kunci katingali ku Neng Dina. Mah, eta kuncina mah. Cek Neng Dina harita ningali kunci motor anu Ipan anu tinggalin. Anu si buyak anu tinggalin. Nya buyak, ya kuncina ye. Bikin juk. Cek induna ka dina. Juk, ih kelak melong. Neng Dina harita cengkat. Saterusna nyamar kunci. Lempang gagancangan harita mukakeun panto. Yang buyak ya kuncina ka kantun. Cek Neng Dina harita meni kalimpu sorana teh ku kadenge ku si buyak. Si buyak anu nangtung ngajanteng. Mohon nya Neng Dina nya. Cek si buyak bari imut. Neng Dina harita nu tungkul we. Ningali si buyak anu imut ngagalinyo kamanehanna teh ngabales imut. Kulantaran meureun teuing rampang reumpung ku era teuing kumaha da can boga pengalaman itu jeung ieu manehna mah. Tapi ai hate mah hayang tapi memang respon teu bisa gitu. Neng Dina. Kang. Kami Kang Buyak nyenak
ngajakan amang kak Neng Dina kerasa. Duka tuh. Cek Dina harita. Dina hati mah memang tak bedai kan pada Dina bibirna we nyebut mung teh daerah meureun. Tukung sirila inungna keluar harita. Meni tinggalin atau meni pohon buyak. Mohon cek nyantos satunya cenya. Nuhun pisannya Neng Dina. Kang. Motor harita ditumpakan. Gerung harita motor digerungkeun digas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nungna jeung Dina harita merlongkeun si buyak anu ngaleos init nyemprung init ke belah kulon ka imah. Neng Dina ngarenghap. Inungna ngareret. Kunaon Dina? Anu capek ini non teh. Cek Dina harita terus saterusna leumpang gagancangan. Gek diuk dina kursi. Jam sabaraha si buyak ka dieuna tadi? Pas maghrib dari teh dina teh. Oh, nanyakeun. Arek ka Bandung moal meureun batur. Nya, da tadi oge nyebutkeun ieu kemana cenah Mang Ipan? Ka masjid cing teh. Ya naon? Bisi rek ka Bandung cenah gitu. Duka ting tanyakeun ka Mang Ipan jeung teh kitu. Kan baik itu mah da cing teh da kewe bulan hareup da ek naon ka Bandung ari buat tujuan mah. Nganter hungkul mah si buyak dah lain budak leutik si buyak ayeuna mah geus dewasa tuh ka mana-mana sorangan. Berarti nya bari nyokot mobil meureun si buyak teh. Abi ngomong naon, Din? Si buyak? Teh nyaresna naon, Pak? Yang setelah ke masjid heula yeuh. Cek Ipan wantukna cengkat harita. Masalah timahnya? Nah, masjid deket salat imah. Jadi masjid. Ngantukna Ipan ge ngaleos harita. Ninggalkeun pamajikanana jeung nu jadi anakna nya teh Dina. Dua anak harita ararinit ka cai, saterusna ngalaksanakeun salat Isya. Sedengkeun Ipan mangingking ka imah, tapi ka masjid. Si buyak anu nyemprung harita mawa bunga anu dagdigdug. Nate mawa hate anu dagdigdug terbunga. Lantaran tetelan yang Dina daek yang haripan manehanana. Sanajan centang tuh narima manehanana. Ku kitu nage. Keur manehanana mangarasa atoh we bisa disanghareupan ku wanoja anu geulis anu umurna masih kene ngora da kelas 3 SMP. Neng Dina, aduh. Rag si buyak harita geureunkeun motorna. Sanggeus tepi ka imahna. Terus terusna si buyak mukakeun panto garasi rek ngasupkeun motor sekalian nanti ke garasi dan memang lega eta garasi teh asup sekira 5 mobil mah dan memang gede eta garasi. Sanggeus keluar ti garasi dikuncikeun ku si buyak anu kuncina tok dibawa we ku si buyak papana boga kuncina. Saterusna si buyak harita asup ka jero imah bari cungar-cengir sorangan. Sedangkan cekarsi anu keur diuk harita ningali si buyak nu cungar-cengir sorangan anu teh sidikeun aya inungna lantaran inungna diuk lain di tempat nonton TV tapi deket dapur dan deket patok ka dapur. Aduh. Cek si buyak harita. Inungna celengkeung ngomong. Kunaon buyak? Surang sedih sorangan. Naon mah? Henteu oge cek si buyak. Nah, henteu. Terus sedih sorangan sing anu gelo budak teh kunaon nya? Rojol Mang Nardi. Tapi Mang Nana. Kunaon gitu mana? Itu si buyak sedih sorangan asup ka imah teh. Kunaon buyak? Mang Nardi ari teh bari nyampeurkeun ka si buyak. Gek diuk dina kursi. Cik pangka dieun heula tak muktah. Mang Nardi nitah ka pamajikanana nitah ka. Pang mawakeun muk kadinya nu dieusi ku kopi da sok samuk gede eusina teh semkong. Daekeun Mang Ipan teh ka Bandung.
Naon ngaranna teh jadi ka Bandung tah kumaha maneh teh? Henteu nanyakeun Pak, nanyakeun Mang Ipan bisa rek ka Bandung tah moal mun mah rek ka Bandung rek bareng isukan cing teh kitu. Rek moal mobil, isukan ka Bandung eta kana motor. Kana beus Pak. Ah kana beus. Harepan rek nyokot mobil di Bandung atuh meureunnan. Oh heuh nya. Gantek moal jeung si Andri moal. Teu mun daekeun si Andri nya. Met aya batur ngobrol di jalan meureun jeung si Andri weh. Oh bawa tuh karunya si Andri meh bisa ulin heula di ditu. Lah rek taon kita ulin-ulin. Geus nepi ka Bandung mah nu pentingna balik deui langsung rek naon ulin-ulinan. Ah tah budak ngora mah nya. Wajar ulin-ulinan. Wajar. Cek indungna harita nu sok nyental wae kan jadi salakina teh. Mangnana harita meletet we ka Cikaresian make samping. Umur-umurna make samping Cikaresian. Seri sok naon teh. Cek Cikaresi harita bade kunam kunyem bibirna teh. Sedangkeun si buyak mah kudu nyengir we. Buyak. Bieu mana seri kunaon? Hah? Cek Cikaresi harita. Kurang naon mak seraseri wajar we tuh seraseri wajar seraseri serangan belin wajar maneh teh panggih jeung Yang Dina. Oh meureun papanggih jeung si Dina maneh teh nya dah aduh Pendi Wardana teh nya si buyak teh ngaranna teh Pendi Wardana cenah geuningan jalanan si buyak teh pedah genut we nu geus poho deui kana ngaran aslina. Sararea ge nyebut buyak katut ka indung jeung bapana. Ai ngaran asli mah teteh lah geuningan Pendi Wardana tah mitra-mitra bisa teu apa. Pendi Wardana ngaranna teh alus ngaranna. Oh kan bae ketang si Dina mah da geulis atuh. Jeung masih keneh jalarau. Nahan bapak teh lah. Ujung ke si Dina segala rupa teu naon oge. Sok ngangles. Di dia ketang peletet siapa? Ma peletet mah. Memang jeung awewe perkut peletet maneh nu lalaki peletet kasih Dina. Ini langsung uga giru ini teh sieun ke maneh meureun. Naon teh. Cek si buyak bari ngajengket ini ke kamarna. Geus pasti bakal papanjangan cenah urusanana jeung jadi indungna mah. Indungna ningali si buyak ini harita pok ngomong, "Ka mana si buyak?" Buyak teh malah langsung we mukakeun panto mangnana nu ngareret malik ka tukang mangnana teh oh budak teh diajak ngomong teh ngaleos sia babal teh ceuk mangnana ari teh sakerada jengkel ka si buyak kitu teh si buyak harita langsung we ngagolehkeun alakna kana kasur bari panonna melong kana langit rongeh deui aya bisa jadi kabogoh aing nya si Dina tah moal kitu ku batur duh aur we ceuk si buyak harita anu bakal gigih we cenah cek si buyak dina hatena manehna rek terus kadeuketan si Dina sugan we atuh cenah jadi kabogohna kitu cek si buyak sedengkeun di imahna Dina teu jauh beda jeung si buyak ning Dina oge anu ngarasa geus boga rasa resep ka lalaki komodeun ka si buyak sanajan jauh si buyak teh umurna jeung manehna tapi daug ka kunaon rasa resep mah tetep we teu kanu budak teu kanu kolot da. Seperti nu kalaman ku Neng Dina harita cicing di kamar teh keluar sanggeus si buyak. Neng Dina harita nu diuk dina hareupeun meja hias, panonna bari neuteub kana kaca. Buyak. Bogoheun ka aing tah moalnya. Naon sih aing mah resep ka Kang Buyak Cik Neng Dina harita bari neuteub kana foto-foto anu kumanehna dipasang-pasangkeun alasanna mah resep kana bola cenah puguna resep ka si buyak we meureunnan da dina foto teh pamain nu lain si buyak we unggul samala aya si buyak anu keur nangtung jeung babaturanna tiluan harita nu katingali meuni gagahna keranan make baju olahraga keur nangtung mani sieup tur kasep keranan katingalina teh
Para mitra kaum dangu sadaya kacaturkeun isukanana. Isuk-isuk si Buyak harita nelpon ke Andri. Andri nu kebeneran harita keur nongkrong di hareup jeung nu jadi lanceukna nyaeta Wati. Andri, Wati harita. Naon ceuk? Si Buyak mah ke Bandung deui nya. Oh, meureun ada tugas lila teh ka Bandung ek naon di? Lu nanyakeun hungkul. Cek Wati harita. Barang keur kitu kerining harita telepon di sana. Telepon anu dina meja langsung disambar harita ku si Andri. Nyengir sakedeung. Dengan Wati melongkeun. Aya naon Jak? Ri. Mana mah kemana-mana? Si Buya. Mau arek naon kitu? Antar urang yuk ke Bandung yuk. Ke Bandung. Ira Jak. Ayeuna atuh. Cuma anjir manikot sok rusuh ayeuna naon teh. Yakeun bae tuh. Antar urang ayeuna ka Bandung. Nya. Soalna urang ti Bandung rek mau mobil euy. Di dieu urang mau mobil dah. Orek kana bus. Heeh, soalna urang ti Bandung rek mau mobil balik ka dieu. Kan mobil urang di Bandung. Si Buyak. Jam sabaraha ini nah gitu Jak? Kelan jam 8-an we. Buru mobil anu ti dinya. Ayo atuh. Geus satunya urang rek mandi heula. Cek Andri harita bari langsung we nutup telepon. Naon Andri? Si Buyak ngajakan ka Bandung puluh ge. Ke Bandung. Rek naon cenah ke Bandung? Nya duka teuing teu ngomongna naon ngan ngajakan ka Bandung cenah. Kan di Bandung cenah. Ini teh kana Bandung mau kana mobil, mau mobil cenah rek kana bus. Nah, kana bus pan boga mobil si Buyak teh. Cenah di Bandung maksudna rek mawa mobil gitu. Karena mobil si Buyak di Bandung meureunnan. Oh, beungarnya si Buyaknya. Oh, atuh da pemain bola tadina atuh si Buyak mah. Usah mandi ah. Cek Andri bari ngaleos. Sedangkeun Wati harita neueup we ka jalan ningali nu liwat motor mobil anu pabaliut ka ditu jeung ka dieuna. Sanajan teu pati rame kasebutkeun da di kampung. Tapi cukup rame we dianggapna. Si Buyak di imah anu geus gesat-gesut dangdan itu jeung ieuna. Harita mengnalti nyamperkeun. Rek bareng ka Simpang Buyak moal. Bapak rek kemana kitu? Arek ka Simpang Bapak ya perlu. Moal da. Kadukan si Andri puguh. Rek si Andri nya. Nya puguh ge. Bae atuh ya jeung si Andri mah. Bapak jeung si Mama. Tuh si Mama aya. Aya perlu engko aya beulieun bu Bapak teh. Meuli naon gitu Pak? Iya Jang. Jangan HP sugan di kamari remek HP teh lah. Diukan. Rek dibenerkeun mun bisa dibenerkeun nya meureun meuli. Mana kudu ka Simpang atuh papan loba cepat Jang ge meureun. Bari ulin we lah. Indungna ti tukang harita norojol. Biasa we tuh Buyak tuh kudu aneh. Suka majikanana harita bari nyenyes. Nah, untuk kudu aneh henteu paribasa teh. Mani jauh-jauh teuing atuh pan lebih cepat hujan di dinya ge loba tuh rek ganti mah. Tuh sugan we pada ditu mah loba meureun HP-na bisa pilihun itu jeung ieuna. Mani sok naon teh lah. Cek pikar si harita bari geek diuk. Naon teh. Timuru we jeung timuru. Met amit tuh timuru ieu. Pikar si harita bakat mun ada teh sok kitu tah. Parere omong ujung-ujungna sok aya nu jempe teh. Sok naon teh omongeun we. Cek si Buyak harita nu keseuleun ngadenge indung jeung bapana paribasa teh sok kitu we. Ada apa maneh Buyak nu sok kitu mah? Nya sarwana mah oge. Cek si Buyak oge harita. Jawab doana cara remplet.
Siri reret salaki jeung pamajikan ada paseman dengan sok kitu we rame hungkul gitu. Tegung sirila harita Andri kadinya nu kana motor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dri, ayo mahal Dri. Geus daharcan maneh. Can yak. Taruhlah tuh. Angke weh. Cek Andri harita bari gek diuk. Aku kumaha ini terap. Kedeung deui jam 8 lah. Sarapan heula ya. Cek si Buya kada ngajak sarapan. Ah moal urang can hayang. Hayu sarapan heula lah. Seutik we seutik. Sangu goreng mah nya. Nya Cuk ya Andri, sangu goreng Cuk. Oh juk meme jongjo di jalana. Ayo sebe sarapan mah. Antukna Andri teu bisa jar kumaha nuturkeun we harita ka si Buya ka dapur. Geus beres sarapan, duanana harita siap-siap Andri geus siap-siap watasna nu kosong. Kudu eusian ku HP we jeung casan meureun. Sedengkeun si Buya oge saruana harita keur mawatas kosong we deui siap ku paragi pada HP da aya mah tas teh lain paragi naon pake pada HP we jeung casan jeung naon alat-alat keperluan. Tegung sirila harita mobil beus ngaliwat ka hareupeunana si Buya. Rag harita eureun lantaran Andri anu geus megat di jalan. Hayu yak. Mak, Pak. Di ka Bandung nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam hati-hati di jalan mah yak. Ya mak. Si Buya harita lompat langsung. Tetep kudu jadi indungna jeung bapana harita. Nu milu kana teras. Mobil bus harita gelenyeng ini tinggalkeun eta pitempatan. Si Buya keluar teret jangan pangdiukan belah mana tempat anu kosong. Nu kabeneran kenaik harita ngagupayan. Jang di dieu jang, calik jang. Di dieu ya. Cik kenaik harita. Si Buya harita ka tukang. Di jajaran tengah sedangkan Andri harita di ka tukang da kabeneran di tukang anu lowong teh. Gek si Buya harita diuk. Si Buya harita ngareret ka gigir tetela wanoja anu keur anteng we maca HP na teuing naon aya SMS. Si Buya oge teu loba omong harita. Jaranekeun awakna kana kursi. Konektur anu langsung mentaan ongkos tegung sirila si Buya geus diuk. Kamana jang? Ka Tasik mang. Si Buya harita mah 2 mang tuh jeung itu tuh jeung nu ieu. Oh 2 jeung itu. Sedangkan budak awewe meureunna geus dipenta ongkos hare-hare we cicing. Ceulina make headset. Ngan katinggal eta budak awewe teh manis tekeranan. Si Buya oge harita nyaranekeun we awakna. Perjalanan harita geus nepi deui teu karasa. Heuleut 1,5 jam teh geus nepi di daerah Simpang. Si Buya meuli minuman lantaran karasa haus nakaranan bari ngageroan Andri anu diuk di tukang. Dri. Cai tah. Cek si Buya harita, moal Dri, eta yak moal. Cek si Andri harita anu keur ngelemus udud we harita lantaran di tukang mah bebas ududna teh. Sedangkan si Buya hayang udun teh da memang aya awewe ongkoh gigireunana jadi ngahargaan we si Buya we kepaksa we ngabetem si Buya. Budak awewe harita mimiti ngareret ka si Buya. Buya anu ngareret ka Andri. Eta budak awewe teh melongkeun kana tonggongna si Buya. Tegung sirila budak awewe harita culang cileung. Bade minuman teh. Cek si Buya harita. Atuh nuhun. Cek eta budak awewe. On beli bade sakandaran. Eta weh. Si bodas kan. Cek eta awewe. Mang cai bodas cenah. Cek si Buya harita. Non deui Deng. Antos we ieu hungkul mang. Di mana atosna? Cek eta budak awewe.
Wis sakantenan. Emang tilu tuh yang itu tuh tadi. Cek si buyak harita satu terus dibayar. Tukang dagang asongan harita ngangsulan we ka si buyak. Ya Kang atuh atasna. Oh iya, hos we sakantenan. Dek ka mana Kang? Cek eta budak awewe dimimiti. Mereka Tasik pokoknya. Oh, Mereka Tasik. mhm. Bari terus ke Bandung boge. Oh ke Bandung. Sami atuh mereka Bandung mah. Oh, abdi ka Bandung oge? Mun. Ke Bandung mah naon? Tapi sekolah di Bandung. Kuliah di Bandung. Oh, sebuyak harita. Kutiba beroh we. Lamun ningali dina umurna meureul jauh ti sapantar jeung si buyak we. Da ayeuna si buyak teh lamun teh mah kuliah memang manehna kuliah. Gitu si buyak teh. Asup kakara asup kuliah lamun teh mah. Ke Bandung mah naonna? De tamal tanapi sakola. Henteu boga mereka rencangan. Oh, Kawin di mana gitu? abdi mah ti Cidadap Kang. Oh di Ciradap. Mhm. Jep si buyak harita jempe. Mobil anu nyemprung harita. Dua nana nu ngarobrol bos si buyak poe eta awewe. Sanggeus tepi ka daerahna Kawalu. Pok eta budak awewe teh ngomong. Namina saha? Oh, abdi mah Pendi. Cek si buyak harita. Nyebutkeun ngaran aslina Pendi. Teteh saha? Abdi mah Atika. Oh, Atika. Jep, dua jalan rempek. Siga nu barareok omongkeun poh Atika, poh Pendi atau si buyak. Si buyak harita anu ningali HP-na. Katingali aya WA meni sakitu sabaraha hiji WA. Eta WA teh nyata ti Airin. Anu nanyakeun keur di mana ayeuna. Lamun teu ka mana-mana cenah. Akhirnya kajakan ulin ka si buyak. Si buyak nu langsung ngabaresan manehna keur di jalan arek init ka Bandung. Airin kaget teu nu tangtuna. Nu terus we harita ngaweaan ka si buyak. Dengan awewe nu aya gigireun si buyak harita nu ngaran Atika. Maling-maling ningali kana naon anu diobrolkeun ku si buyak dina eta chattingan jeung hiji wanoja nu katingali ngaranna Airin tur aya fotona katingali geulis. Sanggeus si buyak nyokot nyimpen HP-na di kana atas. Eta awewe teh pok ngomong. Sareng kabogona nya. Rencangan ayo teh can gaduh pasangan teu payu. Cek si buyak. Biraku Kang Pendi kan. Apa nu kasep da katingalina ge? Cek eta Atika anu langsung we muji. Nya sakasep-kasep na orang kampung malah. Masih kena sekolah Kang? Atanapi Henteu. Nganggur pugu ge. Cek Pendi harita alias si buyak. Ke Bandungna ka mana? ke Bandung teh ka Kiara Condong abi mah. Kira condong. Macetnya daerah ke Condong mah. Ari Pendi ka mana? Abdi mah Karapitan. Kerapitan. Oh, enggak lungsur di mana? Ya, paling oge lungsur di Caheum we sami. Lungsur biasana masuk lungsur di ieu sok lungsur di Cibiru abi mah. Di Cibiru. Terus di Cibiru naik deui gitu. Naik 2 kali paling oge naik ke Riung Bandung, ti Riung Bandung naik anu ka Dago. Oh, nah henteu ka Cicaheum. Macet nih ribu pisan macet.
Sanggeus kitu jepe dua nana jara rempe. Mobil anu mimiti asup ke terminal. Sanggeus mobil harita asup ke terminal. Jurut dua nana tarurun. Bandung, Jakarta, Bandung, yuk, Jakarta, yuk. Calo ningali si buyak anu lempang harita tiluan jeung Andri katut awewe eta. Si buyak anu pok ngomong ke Andri. Di, langsung ayeuna teh bangke. Ya aku maneh we langsung ayeuna. Eta awewe Atika pok ngomong. Apa ini dek? Nah kayaknya tapi ada sarang-sarang api mah? Mangga tuh. Tapi ya bade ieu lapu. Bade hot duruh lapu ge. Oh, begitu aja nantinya. Amun mangga. Antukna Atikah menaik mobil sedengkeun si buyak jeung Andri mah harita neangan heula musola sobas kadinya teh geus adan duhur. Antukna dua nana harita sarolat heula we jongjon nyaose teu gurung gusuh. Sedengkeun Atikah anu ningalikeun ka si buyak teu kiceup-kiceup dina mobil harita nepi ka mobil ngageuleyeung teh parona murilit we ningalikeun ka si buyak. Si buyak anu ka musola nu saterusna nya kitu di Andri nu nuturkeun duanana salat berjamaah. Geus beres salat duanana kaluar deui. Berangkat paso deui ya. Cek si buyak harita. Bakso di mana, Dik? Itu tukang bakso, legug sih mah. Cek si buyak harita. Antukna duanana nyamperkeun ka tukang bakso. Mang, bakso mang. Oh, mohon jang dua hiji. Dua memang. Cek si buyak harita. Di ladahan mang, lada pisan mang ah. Siap. Cek lada mang. Lada sarua. Lada duanana mang. Dua nana hari tengah bararaso. Meniting cara mau genah keranan buku. Geus beres ka bakso. Terus